Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hidup sadayana, alhamdulillah dina deungeut ayeuna urang kapanak deui sareng pangajaran bahasa Sunda. Dina deungeut ayeuna masih neraskeun pangajaran anu kalima dina mingguan kamari. Sateung can diajar, hayu urang ngadoa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hidup sadayana dina dinten ayeuna ibu bade nerangkeun heula eusi dari kawih yang berjudul Priangan. Apa itu Priangan? Priangan itu adalah artinya wilayah pegunungan. Nah, ku ibu bade dijelaskeun naon eusi tina kawih Priangan ieu. Tengetan ku hidup sarerea. Tuh di langit warna-warni katumbiri. Nah, katumbiri itu artinya adalah pelangi. Tuh di langit warna-warni pelangi. Endah matak asri nu ningali. Nah, endah itu indah ya. Matak segar yang melihat, ningali itu melihat. Tuh di gunung keur ngempur saria klayung. Tuh di gunung sedang berkilaunya lembayung. Ngempur itu berkilau. Terus endah priangan lemah nu endah. Nah, lemah itu adalah kita lihat yang bergaris bawahnya ya. Lemah itu adalah lembah. Jadi endah wilayah pegunungan, lembah yang endah, yang indah. Di lamping pasir nu subur, lamping pasir. Nah, lamping pasir itu adalah bagian gunung atau pasir antara puncak jeung tutuganana. Tutugan nyaeta suku gunung atau bagian gunung yang bawah. Nah, gitu. Jadi lamping itu adalah antara puncak gunung dan kaki gunung gitu. Dan biasanya itu adalah tanah yang subur di situ. Terus nu subur di lembur singkur. Singkur itu adalah pinggiran. Nah, jadi yang subur di kampung pinggiran. Jadi kampung itu kampung banget gitu. Jadi jauh banget dari perkotaan gitu. Saterasna patani jongjon tatanen. Jongjon itu kan tenang, santai gitu. Tatanen bertani gitu. Tatanen ngawelah sawah. Lah itu adalah mengolah ya. Tatanen tadi bertani mengolah sawah. Parahu maju tuh maju. Perahu maju tuh maju jeung lambak udag-udagan. Lambak itu adalah ombak. Jadi ombak udag-udagan itu berlarian gitu. Pamayang ngangkleng di laut. Pamayang itu adalah nelayan. Ngangkleng itu hanyut atau artinya adalah mengapung. Teras di laut angkleng-angklengan. Nah, di laut angkleng-angklengan. Nah, ku hidup perhatikeun kecap-kecap anu di pasihan garis bawah. Di situ ada gunung, lamping pasir, lembur, laut. Nah, kecap-kecap anu di garis bawahi itu adalah termasuk kecap atanapi istilah geografi. Nah, di mana istilah geografi teh nyaeta kecap-kecap anu nuduhkeun patempatan tah ayeuna urang lengkepan kalimah dina kaca 81. Anu A, di langit aya titik-titik anu warna-warni. Di langit aya katumbiri. Laras. Jadi jawabanna katumbiri. Nu B, katumbiri nu endah matak asri nu ningali. Jawabannya asri. Nu C, saria klayung nuduhkeun mangsa. Jadi lembayung itu memperlihatkan mangsa. Mangsa itu waktu atau waktu apa? Waktu paso sore. Karena biasanya lembayung itu adalah antara jam 17 sampai jam 18 sore ya. Jadi mangsa paso sore. Lemah Priangan Kamas Hur. Nah, Lemah Priangan itu terkenal dengan gunung-gunung. Terus lamping pasir nuduhkeun ngaran puncak gunung ya, tanapi puncak bukit.
Terus lembur titik-titik anggang ti pakotaan. Lembur singkur. Nah, tadi singkur itu kan pasisian ya, kata lainnya, atau pinggiran ya. Jadi lembur singkur anggang ti pakotaan. Jadi anggang itu jauh, jadi ada jarak dari perkotaan, jauh dari perkotaan. Patani jongjon ngolah sawah. Dina taneuh anu titik-titik pepelakan gampang jadi, berarti taneuh anu subur. Parahu maju silih udag jeung lambak. Lambak itu tadi apa? Ombak ya. Jadi perahu maju saling berkejar-kejaran dengan ombak, dengan lambak jawabannya. Pamayang ngangkleng di laut. Nah, ibu ulangi deui jawabanana. Anu A jawabanna katumbiri, anu B matak asri, anu C sariak layung nuduhkeun mangsa pasosore, anu D gunung-gunung, anu E nuduhkeun ngaran puncak bukit tanapi puncak gunung, anu F tadi singkur, lembur singkur, anu G ngolah sawah, anu H anu subur jawabannya, anu I jeung lambak, anu J pamayang ngangkleng di laut. Tah eta jawaban. Hidup sadayana salian tina anu tadi aya dina kawih nu kalebet kana istilah geografi nyaeta di antawisna aya basisir artina pantai, balong, kolam, cai nyusu, tanapi cinyusu artinya mata air, curug yaitu air terjun, dungus yaitu semak-semak, gunung ya, lamping bagian gunung antara puncak dan kaki gunung. Tadi juga ada ya antara puncak dan kaki gunung, lamping. Jungkrang yaitu jurang, pasir yaitu bukit, kare es bagian sisi sungai yang banyak pasirnya, walungan sungai, jalan setapak itu jalan setapak, jalannya itu cukup hanya untuk berjalan kaki gitu. Lembur itu kampung, sama dengan tadi ya ada lembur. Dayeuh itu kota, kemudian bubulak itu serupa tegalan, tanah yang penuh dengan rumput di kaki bukit atau di kaki gunung. Muara itu ujung sungai, regol kampung dekat kabupaten atau kota, talaga itu telaga, situ serupa telaga namun lebih luas, ruyuk itu semak-semak, leuweung hutan, leuweung bakekotan hutan yang belum dijamah, pengkolan belokan, pudunan itu turunan, kemudian yang terakhir ada parapatan itu perempatan. Itulah kecap-kecap tetapi istilah-istilah yang termasuk dengan istilah geografi. Saat hidup maha mengenaan eusi tina kawih, teras hidup oge terang ngeunaan istilah-istilah geografi, pek ku hidup lengkepan kalimah dina kaca 82, hapunten dina kaca 81 dugi ka kaca 82. Contohna dina kaca 81 aya lamping. Lamping itu bagian gunung atau pasir antara puncak jeung tutuganana. Alhamdulillah, mangga di damelan pancen halaman 81 dugi ka 82 na. Ibu tutup ku bacaan hamdalah sakali deui. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun dina perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.